wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat, damang. Alhamdulillah pangestu Pak Uci. Oh. Ayeuna teh dinten naon ayeuna teh? Ayeuna teh dinten Minggu alias dinten Ahad. Dinten Minggu alias dinten Ahad. Iya. Oh. Jadi ayeuna teh urang teh keur weekend tanaon ya. Weekend namun sok bahasa Inggris nama. Weekendnya. Namun sok bahasa Jepang nama ulinan. 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 Oh. Ulinan barudak tuh di dia rame loba barudak. Ari ieu teh tempat ngaran teh. Nah, ieu teh aya disebutna teh tempat Taman Tasunting di teh Taman Poci. Tasunting. Hebat Taman pisan. Sehat Cegah Stunting di Nararaga ngadukung program P2WKSS. Oh. Nah. Nya program BDWS nya. Iya, ieu teh bertepatan di Desa Pajawan Lor, Kecamatan Cilegebang, Kabupaten Kuningan. Ari lain aya di dia ari sore sok rame teh. Rame atuh. Rame di dia hari sore teh. Barudak. Barudak kali marahin di dia tah di Taman Kelinci gitu, main ayun-ayunan tuh gitu. Aya ayun-ayunan. Aya itu ayun-ayunan aya, terus di Palikulona bisa marahin bola. Main bola. Nah, yo, kok mau di dia nu payunan urang yeun, main urang calik di dia, ieu teh Taman Kelinci. Lain ya ada isu-isu ya ari ngawangun ieu teh kita anggaranna gimana? Oh, ieu teh anggaran tina dana desa, Poci. Asli? Asli tina dana desa. Sok sanaos emang leres gitu kan. Nah, di Nararaga P2WKSS teh aya bantosan di dinas-dinas terkait Iya. gitu. Tapi eta Desa beda-beda Pembangunan, beda-beda aya nu fisik, aya nu sifatna pembinaan benernya. pembinaan. Oh, eta Jadi teh. henteu selalu aya nu gubrak terus dibantuan kitu teu nya. Beda-beda caranya. Nah, beda. Aya anu sifatna pembinaan benernya, aya nu sifatna fisik bener santena naon lah benernya. Iya, Bantuan-bantuan model ayeuna tina UP2K benernya, panci Ya, kompor benernya. Anu kanggo UMKM. UMKM-nya. UMKM Tapi dari segi pembangunan mah ya mah full berarti. full tina dana desa Dana ieu teh desa. Poci. Ai kadesna ieu bisaannya nganggolananya. Alhamdulillah gitu kan ya intina mah kepala desana punya jiwa rasa ingin membangun desa itu Poci. Bener-bener. Jadi kesempatan itu di jalan berarti nya. Jalan jadi jembatan program P2WKS teh gitu. Bener-bener di kapalangnya gitu kan. Jadi urang mangpang bengpeng aya jalannya gitu kan. Jadi urang teh henteu ngarekomendasi sorangan berarti nya. Gitu. Karena aya program teh jadinya. Jadi we dijadikeun sekaliannya. Urusan komitmen kepala desa nage. Oh, komitmen. Itu lain cenah saukur aya program wae beresna program itu tetap kudu berjalan gitu. Jadi paniatan kades teh ku ayana ieu program P2WKS atau Kampung KB bisa oge nya Kampung KB ieu teh dijieunkeun jembatan lain keur sahari taun wungkul tapi keur jang salilana nya. Gitu. Oh, Jangka pembangunan. panjang gitu. Dengan Iya. harapan itu karena jadi wisata Poci. Nah, Minimal wisata lokalnya. gitu. Nya keur arurang we lah keur warganya. Warga urang gitu supaya bisa dimanfaatin keluarga urang. Nah, kudu jauh lah yang rekreasi teh gitu kan. Nyanyi Cukup di dia di lembur di gitu. lembur sorangan ge cukupnya. Iya. Kudu dari kabat. Nah, terus kieu Poci Nah, disebut Taman Tasunting teh, Taman Sehat Cegah Stunting teh gitu kan. Ieu teh naon tujuanna di Nararaga mencegah stunting. Cegah stunting. Nah, carana kumaha? Ayeuna meureun terang, ayeuna murang kali teh susah disuruh mam teh nya. Hese gitu tah. Ayeuna ku si orang tuana teh, ku si ibuna, ku si emana dicanak murang kali teh ka di taman bari main gitu kan. Bari dihuapan eta teh Poci. Indungna. Anakna atuh. Indungna mah dihuapan angke ku bapana atuh emang Herman ke kuncena eta mah. Sugan deh ya anakna ngawapan indungna. Oh lain. Oh, lain. Anakna dihuapan indungna. Oh. Indungna ngawapan bapana. Indungna ngawapan bapana. Nah, bapana. Bapana ngawapan Akina beuneuh geus kitu we lah. Oh, jadi sistem nate jadi fungsi nate eta. Eta teras di samping eta intina ayeuna meureun terang nyalira gitu kan ku seiringna perkembangan zaman gitu kan ya. Di dunia digital barudak teh kana gadget teh kana HP teh gitu kan. Nyaruh HP. Nyaruh HP gitu tah minimal lamun barudak ka dieu mah poho kana HP teh Poci. Poho kana HP. Nah, Aya deui gitu. poho kana jajan beureunya. Kana jajan gitu kan. Terus alhamdulillah pan di dieu teh aya perpustakaan, aya Aya pojok baca perpustakaan aya. Jadi budak teh di dieu teh lain saukur cenah ulinan bae. Bisa bari diajar maca novel, maca sagalana aya di dieu Poci. Aya. Oh,
Itu. Jadi si barudak teh si tempat itu dimanfaatkan khusus ke barudak. Nah, keur barudak, keur dewasa ge da tiasa atuh. Oh, Ayeuna keur lamun dewasa. aya budak berarti otomatis aya indung nah anu nganter. Aya nu ngandernya. Nah, bener. Oh, sakalian indungna bari ulinnya Ah, refreshingnya. gitu. Oke, cenah ge di dia aya balai sawal eta tempat naon wae cenah. Aya tah di palikanan urang ieu Iya. Balai Sawala teh ieu. Ieu teh Heeh. dijadikeun tempat ke pertemuan, aya acara-acara gitu Nya. kan. Jadi sifatna outdoor lah ieu mah enak Outdoor. gitu. Jadi lamun di ruangan mah urang kudu ku AC, aya di dieu mah AC alami, Poci. Bisa bari ningali naon ka aya pemandangan di dieu gitu, merenya. aya tanaman. Ari rupa kegiatanna naon eta BKB, BKN, ka itu merenya Oh, posyandu aya. posyandu. Nah, nembe tadi enjing pan ieu nembean kan tadi Balai Sawala teh. Aya naon? Diangge kanggo kegiatan posyandu remaja. Posyandu Poci. remaja? Aya gitu posyandu Aya di remaja. dia? Aya, Poci. Hebat atunya. Gitu. Terus pos binduna aya pemeriksaan pos bindu gitu teh. Pos bindu aya. Aya. Ai pos bindu teh naon? Nah, pos bindu teh ieu pamareosan kesehatan gitu nya. Oh. Nah, si masyarakat teh yeuh gitu kan nya. Sok mangga diparios tensi darahna, gulana, kolesterolna gitu Khusus kan. keur lansia. Nah, muhun. Aya. Aya. Iya, iya. Ari beh di itu rasanya geuning. Ayeuna masalah gak geuning tempatnya di pelakan naon dangdaunan tadi. Dangdaunan naon sok gagabah Boci Naon? dangdaunan. Eta teh timun, bonteng, Boci. Ibung. Bonteng, timun. Timun. Alhamdulillah tuh 200 bata di pelakan timun, bonteng eta teh Boci. Tah kapal kidul lagi ayam melon eta teh. Iya teh geus panen acan. Lawan entos ieu. Alhamdulillah dugi ka dinten ayeuna tos 3 kali ngala eta teh. Tilu kali ngala. 3 kali ngala. Hebat Alhamdulillah. pisan, Gitu. Tilu Jadi kali. salah satu upaya mempertahankan ketahanan pangan itu teh Poci. Jadi intinya mah tumpang sari, Nah, lain gitu. pare wungkul, Lain, meureunanya. gitu. Jadi sayur-sayuranna aya palawija. palawijanya. Jadi gitu. ketika musim halodo, meureunnya dari kana pare mah hese kudu sumber becai meureunnya. Nah. Jadi aya palawijana Iya. meureunnya. Oh. Ieu keh heula tah. Ieu aya pemuda anu bener-bener kreatif ieu. Aya pemuda di dieu. standby we di dieu ka dieu Kang, ka dieu. Nah, sok sok kali Kang di dieu tah. Oh tah. Nah, Dia ka dia ieu. dieu. Tah, ieu si dieu tah gigireun kuring di dieu lah. Oh, Nah. sok. Ieu salah satu pemuda warga desa Pajawan Lor ieu. Oh ngaranna saha? Ieu. Eta Saha bunga ngaranna? karera teh kumaha Ieu teh kapanasan, Kapanasan Pak. Nyiram bae. Nyiraman tanaman di dieu ieu ku ajeuna ieu pemuda tapi sampai ka rajin. kieu nya Bu. Sampai kieu. Juga warirangnya. Saking panasna. Saking panas nanya. Alamun tong apa teh Oh, dihitung nyiram. kreatifan naon wae sih teh cenah. Oh, iya mah Pak, gitu kok. Taman teh dijaga ku anjeuna Dijaga. gitu nya. Hmm, Terus siapa ayeuna tuh kanggo spot-spot selfie anjeuna nu ngadamelna. Aya. Aya ieu teh. Aya deui cenah ge nu selain kreatif teh aya Mang naon Aya da? Mang Aya Herman eta teh. Mang Herman. Eta mah disebut lagi kuncena Taman Tasunting. Ah, Kuncen. Eta mah kuncen eta. Lamun mah. hayang naon kejadian segala macam berarti ka manehna. Manehna gitu. Hayang bangku tibalik ku manehna mah bisa. 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 Dibalikeun. Dibalikeun gitu. Nah, iya salah satu contoh ye pemuda gitunya. Nya. Intina ente gengsian sok digawe mah naon bae. Nu penting mah ikhlas. Ikhlas. Gitu. Jadi itu merupakan salah satu hiji contoh oge nya keur Nah. para pemuda saja nya isina pek ngariung di dieu gunakeun beureun saayana nya Nah. mun bisa mah ditata dijaga diteruskeun Nah, nya. laras kuhun. Supaya bisa lebih alus Nah, beureunya. gitu. Tah lain sakur misalkan ningali geus jadina unggul diantepnya. Iya. Berarti kudu aya tindak lanjut di para masyarakat tadi dia Iya, terutama lah. para remaja beureunya. Oh, Ditata sok ditambahan dari komunisan-komunisan wararane beureunya. Dina naonnya Iya, geureunya. ya ayeuna kan kieu daripada pemuda nongkrong di kafe gitu kan. Karena pergaulan-pergaulan nu negatif. Ari di dieu makan karena hal positif, Poci. Nya. Alhamdulillah. Heeh, Lain ngomong-ngomong ari ka ieu nanya saharana ka kuring kenal teu ieu teh. acan Tuh iku mah urang geus ngobrol ngaler ngidul ngulon ngetan luhur handap can apal. kan segala macam ge urang teh kudu ditingali heula patempatanna jiga kumaha nya, situasina jiga kumaha nya, saha anu ngurusna kan ayeuna karek ek nanyakeun saha anu ngurusna nya. Jadi wakang nanyakeun heula nu ngurusna ieu tingali heula hasilna ieu. Gitu Ieu bener. geuning alus tempat teh. Nya jiga kumaha kieu ieu saha nu nyieuna meureun diteangan jalma teh. Ayeuna geus kapanggih jamana. Tah ieu teh sareng saha ieu teh. Ieu teh sahanya aing poho deui saha teh. Ieu teh lamun di dieu mah sok disebut teh si juru tulis. Juru tulis. Juru tulis. Jadi
tulis nanti di juru bae pernah ke tengah can ka kasih sih tengah can di juru bae di juru bae lamun ka tengah mah tengah tulis teuing naon jadina lah ieu bae itu budak cengah-cengir we nyelkeun urang bener gelo cenah ge nya orang Ciawi Pak oh itu Ciawi yo ieu teh Ciawi ngalewatan 2 desa ieu aya nu geus jauh ka dia aya ieu tuh aya sabaraha urang jang ka dieu Rapaleun di luar tiluan dieu di luar alhamdulillah ajak nu sejenanya ka dieu nya ajak ulinnya bisa ngerek ngojay di dia sekelebekan di dia juga di rumput lauknya. Nah, Pak Oji bisa ngayong terang kuya, aya kuya di dia. Kuya aya. Aya kuya. Dia mah. Eta budak hulu beurem ka mana? Kuya gede tadi. Karunya eta budak aduh ngurus taman eta sampai buka beureum kitu kapoean. Hal jika nama ngurus we taman ya katanya, tapi kan beda ada susugananya ya bisa maju mainan aku bisa lebih pengalamannya. Amin, cara amin. ngurusna jadi ngan saukur ulah orang ukur ngalaha penghasilan nabungkulnya. Nah, jadi saya orang kudu daek ngurusna nya. apa prosesna tah gitu. Urang jadi hayang kos kieu teh prosesna kos kumaha peurih. Peurihnya. Aduh, alhamdulillah ngan abdi mah salut tak kapakuna semangat luar biasa. Emang hari paku mah jiwana bener-bener jiwa istilahna jiwa masyarakatna teh leuwih tinggi. Manehna geus teu mentingin diri sorangan. Katingali manehna ayeuna geus kajadi katingali pembangunan kan anu ngarasakeun di masyarakat di dieu nya. Iyalah. Ini mah atuh urang teh ulin teh jauh teuing bener tadi dicaritakeun nya. Nah, henteu ngadonting ka tetangganya. Mun bisa mah tetangga ngadon ka dieu nya. Nah, kitu nya. Jadi alusnya ieu mangrupakeun pangwangunan desa teh sapertos kieu. Lamun desa geus aya pangwangunan kawas kieu tah minimalnya pembangunan lain nu kieu unggul berarti nya. Di jalan ka sawah beurangnya jauh teh aya terus naon di pembangunan di irigasi tah lamun geus kitu desa geus ngayakeun sagala macam pembangunan berarti eta geus desa geus ajeg nya geus bener nya tapi lamun di desana eueuh nu ngaranna pangwangunan sagala macam eta ka mana tetep tapi tong salah Poci sok sanaos desa pambangunanna loba seueur lamun ieu teu tiasa dirasakeun ku masyarakat percuma urang ngabangun gitu. Jadi urang ngabangun naon anu sakirana dirasakeun ku masyarakat gitu. Jadi kudu aya manfaatna. Lain aya cenah ge ngabangun gede bari jeung teh bisa dirasakeun ku masyarakat mah cuma nya kitu. Mecen-mecen duit. Jadi ayeuna mah ngabangun teh supaya bisa dimanfaatkeun ku masyarakat. Sesuai prinsip pakuna. Ngabangun tuh sesuai kebutuhan, lain keinginan. Ari keinginan mah da loba. Loba hayang ieu naonnya hayang naon sesuai kebutuhan. Nah, ieu kuncenna aya ka dieu. Oh iya kuncen. Kang, aduh ieu kuncen nih. Ngaranna teh? Ieu teh Kang Herman. Mang Herman. Oh iya ka dieu ka dieu. Duh. Kuncen naon? Mang Herman. Mang Herman ieu teh. Urang mana cenah? Orang dia asli. Tadi calik mang. Nah, ieu. Asli orang dia. Asli orang dia. Kumaha ieu caritana aja teh? Nah, ieu teh Mang Herman teh itunya salah satu warga Pajawan Lor anu begitu peduli gitu kan. Pikeun kamajuan desa. Gitu kan. Ayeuna berkecimpung ya. Mulai ti nol ya Pak Oci. Mulai can aya jukut anjeunna mah geus di dieu geus ngaborojol. Mulai can aya jukut. Heeh. Nepi ka ayeuna. Nepi ka ayeuna alhamdulillah jasa anjeunna kan ieu anjeunna gaduh ke naon kelebihan lah gitunya keterampilan. Nyieun sagala macamna sport service segala macam ditata alhamdulillah. Cing tarosik hayang jiga kumaha lanjutanana si tanya ka ditu. Yo Mang, ka hareup make teh hayang kos kumaha Mang di taman teh? Maju. Hayang nama maju. Kreatifna rek segala macam berek diayakeun di dieu kumaha? Insyaallah nu tiasa mah. Nu tiasa mah. Oh, asli dah Mang Herman urang dieu nya. Ari di dieu seperti jam sabaraha nepi ka jam sabaraha? Abdi mah ti tabuh 8 wong teh sampai tabuh enjing deui lah tabuh 12. Atuh di dia mah mondok berarti nya. Jadi hirupna tidak 8 wengi tapi ka 8 isuk. Ai teh barang teu aya di dieu. Aya. Pan eta ka 8 wengi tapi ka 8 isuk. Proses perjalanan eta teh. Gitu. Oh, berarti barang di dieu, peuting di dieu, mondok moe di dieu. Pada asupan dieu nya. Ai wayang ngecas mah tetep ka rumah heula. Oh, ngecas mah ka rumah. Berarti di jeung kalenci. Oh, sok ngecas. Oh, sok kene. Oh, palingan da kelinci di dieu teh daek bae. Oh, benar. Jadi kahayang teh leuwih majunya supaya lebih manfaat bisa dirasakeun ke masyarakat oge di dieu nya. Cik ku ayana sebelum aya ieu jeung setelah aya ieu nu dirasakeun ku Mang Herman kumaha ieu?
Atuh resep ayeuna saya ayeuna. Saya ayeuna. Mohon. Oh, lebih rame ayeuna. Ayeuna. Sebelum aya ieu kumaha kayana ramen teu? Henteu Henteu. Oh, nya. Resep miara ieu. resep. Miara ieu. Henteu. Wah, nu daekeun merah kuring mah Poci. Aduh. Jadi kahayang mah leuwih majunya di dieu teh nya pangwangunan leuwih nambah deui minimalnya. Cenah ngerek ngadenge beja rek ngadamel kolam renang di ditu nya. Insyaallah. Mudah-mudahan doakeunnya. Mudah-mudahan kepala desana sing panjang umur, Amin. sehatnya, babari rezekina, gampang jalananya supaya ieu pangwangunan teh leuwih maju bisa dirasakeun ku masyarakat secara luasnya, lain ke ieu wungkulnya, da ieu mah lain ke pribadi ke umum ieu teh nya sabenerna mah lain ke yang kepentingan kepala desa ieu teh, yang kepentingan umum ieu teh. Pek digunakeun, pek diparake atau minimal di dieu bisa karulin beureunya. Barudak teh teu bisa ulin teh teu jara rawuh teuing atau da aya di lembur sorangan mah. Ulin di lembur sorangan ieu nya. Nah, sabetul kitu Pak Herman. Atur nuhun pisannya kana bantosanana support terus, dukung terus wayahna pangnadakeun, pangjagakeun ieu tamannya supaya lebih majunya kitu nya Pak Herman. Atur nuhun Pak Herman. Nah, yes. Iya, siap. Nuhun Mang Irfan. Hebat pisannya teh semangatnya. Gitu alhamdulillah yeuh. Hoyong mah yeuh sadaya warga masyarakatnya juga kieu sadaya semangat. Hayang mah nya, Alhamdulillah. tapi kan dari masyarakatnya masing-masing loba kasibukan Bener, benernya. tapi Aya ya nu ka sawah, aya nu ka kebon, Nah. aya nu ka kantor, aya nu dagang benernya. Nuhun, bener. Minimal anu ngarasa diri nah nyaose di imah benernya ngarasa teu boga pagawean mah beureun bisa di dieu nya. Tah kitu benernya. Sanes kitu, Pak. Nah, selarasnya intina kieu Pak. kumaha, Jadi kumaha? kan intina kamajuan desa sanes di tangan pimpinan wae sareng perangkat desana, tapi tetep pakuwu perangkat desa hoyong dalam artian mengajak hayu ka sadaya warga masyarakat Pajawan Lor miwah ka lembaga-lembaga desana hayu urang sami-sami kerjasama kanggo ngabantukeun desa tanamkeun rasa memiliki kan gitu. Alhamdulillah lamun masyarakat tos memiliki rasa memilikinya Ya. insya Allah semua program pasti berjalan Pak Uci gitu. Pasti jalan. Jalan nuhun kedukungan lah intinya mah. Iya, minimal Alhamdulillah. dukungannya. Iya, alhamdulillah warga Pajawan Lor, daai Pajawan Lor mah desa Pangalit Pak Uci. Iya. Sa kecamatan Cewi Gebang teh gitu. Alhamdulillah. Naon anu dilaksanakeun ku pemerintahan desa, alhamdulillah masyarakatna ngarojong, ngadukung. Ngadukung pisan, Ngadukung pisan alhamdulillahnya. Gitu. Tah, jadi aya istilah kieu Pak Ulisnya. Ya. Ayeuna cenah ge ceuk paribasa nanya. Aya tamu nanjang ka dieu. Ya. Cik, menurut Pak Ulis, lamun aya tatangga sabelah di mana wae, warga mana wae abus ka desa Pajawan Lor nya. Ya. Ternyata di desa Pajawan Lor teh tempatnya teh kumuh, kalalotor, barau nya kitu tanya. Aya kanang domba, gigireun segala macam pokoknya namanya ternak inti namanya. Iya. Tah, cik lamun kawas kitu eta dina jero hate jalma nu abus ka dieu bakal ngomong naon. Waduh, geus jelas eta mah omonganna mah enak dipirang Poji. Hmm. Ayeuna sata acan anu dongkap ka dina nyarios bae ge abdi pribadi ngaraos isin atuh kitu kan. Heeh. Mangkara ieu cenah sa desa kawas kieu teuing kan gitu. Pastilah hal-hal anu goreng anu munculna. Dina jero hate ngomong mah moal nya. Ngomong moal. Dina jero hate eta ceuk anu tatangga Nah. nya anu abus dan cek diri urang. Iya. Nu tatangga urang mah nyaritakeun Iya. nya. Di mana nganjang ka dieu ningali ka aya anak kitu beureuna pasti ngomong ge. Nah, Kawas iku sabab tempatna ge umuh nya. gitu. Cik lamun tempatna hade, alus, rapi, aya pemandangan, aya taman, anu arulin ka dieu ngomong naon. Oh, alhamdulillah satacan ngomong ieu ngalewat bae ge Poci na motor teh kuat ka dengdek eta teh. Dengdek. Dengdek eta Nepi teh. ka ti gubragna. Nepi ka ti gubragna eta teh. Geus digoreng pan eureun gitu Eureun. kan. Ayeuna aduh Mampir cenah tadi. mampir. Cenah ieu alus-alus teuing aya desa jiga kieu euy. Heuh. Ayeuna hampir sok urang ditingali lah gitu kan. Heeh. Dari sababaraha desa, sok desa anu boga taman di desana bisa dihitung Poci. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Sa Kecamatan gitu, Ciawi. Sa Kecamatan Ciawi teh gitu. Heeh. Alhamdulillah lah dukungan ti sadayana di pemerintahan kecamatan Ciawina, di Pemda, di kabupaten segala macam di semua dinas gitu kan ya. Alhamdulillah lah gitu kan aya dukunganna sok sanaos masih kirang maksimal gitu. Ah. Tapi dah tetep Minimal dukungan mah aya. minimal dukungan mah penting mah urang ulah patah semangat bae gitu Iya. tah gitu. Nah gitu Pak Ulis, jadi urang teh nya
menilai teh lain cek paribasana orang langsung top mau nyaritanya Iya. geus manehna abus ka dieu we ge ningali kaayaan hade harus pasti dina jero hatenana pertanyaan halus lamun di dina kumu pasti Nah. beureunan ucapan anak gitu ya Terus anu leuwih penting kieu Pak Uci tah. Kumaha Ieu sebelumna desa Pajawan Lor teh teu dikenal. teu dikenal Teu dikenal. Jadi lamun nyebutkeun misalkan aya kieu, "Jang, ka dieu di mana?" Di Pajawan Lor. Mal apaleun teh Pajawan Lor di mana? wah Mal apaleun, apalna teh Pajawan Kidul, di paling kidul. Nah, alhamdulillah gitu kan ya semenjak ayana program P2KSS terus ku ayana program pembangunan anu dilaksanakeun di desa gitu kan. Bororoning masyarakat PJ Bupati ge turun ka dieu. PJ Bupati Turun. Ieu teh diresmikeun ku Pak PJ Bupati. ieu teh Aman ieu teh gitu. hebat Terus komo di kecamatan mah gitu kan. meureun gunting peta jeung tanda tangan prasasti meureun prestasi ku Pak PJ eta PJ. teh. Nah, ieu aya menjadi dina satu kebanggaan. dina prastasina anggarana dicantumkeun dede Cantum gon dina dana desa bejebret we gitu. Tah eta juga di suatu kebanggaan anu tadina teu arapaleun ka desa Pajawan Lor ayeuna mah apa? Sakelas PJ Bupati ge turun langsung ayeuna mah Poci. Bunga masyarakat teh. alhamdulillahnya Alhamdulillah. berarti desa urang teh asa eutik gedena maju gitu Nah. di tandangan ku pupuhu umahnya Iya. eta cirining desa nu maju nya Nah, geus di bener. tandangan ku ieu mah nya benar selain eta naon we nu kira-kira ieu di dieu nu geus ningkat cenah di dieu teh aya bundes Nah, eta di mohon. jerona naon wae cenah teh Nah, leres ieu teh. Aya BUMDes ieu teh, BUMDes Pajarwangi namina Poci. bundes Pajarwangi Mohon tah. Unit usahana alhamdulillah aya sababaraha unit gitu kan nya. Anu kahiji nu aya di lebetna nya nyata aya penyediaan ATK gitunya. penyediaan ATK Alat tulis kantor gitu kan. Perlengkapan kanggo sakola marurang kali gitu kan nya. Layanan jasa eta teh pembayaran listrik, transfer, pengambilan biasa di dieu Poci. bisa bayar Bisa. Bahkan di BUMDes Pajarwangi tos biasa bayar pajak kendaraan bermotor tahunan ieu teh. hebat bayar pajak ka dia Bisa ka dieu teh Motor. kudu jauh ka sana, motor mobil. mobil kareta Oh kareta mah moal, mal asup ka dieuna gitu. itu kan teh bisa kareta Nah, terus aya isi ulang galon ieu teh. isi urang galon Nah, aya penyediaan pupuk saprodina aya. penyediaan Nah. pupuk saprodi Beras gas LPG nu 3 kilona aya. Aya. Eta teh. Alhamdulillah masih seueur keneh Poci gitu Nya. kan. cenah di desa lain aya naon ngaranna teh itu teh bundes anu itu teh produk-produknya gitu Ya. heeh Oh iya eta anjeunna ngarutos biasa memproduksi sabun cuci piring cair. sabun cuci ngaranna naon Eta teh sabun cuci Pajarwangi. Alhamdulillah dilirik ku BUMDes Kabupaten. Eta teh akhirna kerjasama sareng BUMDes Kabupaten. Jadi we namina teh Robi jadi Merdesa. Merdesa sabun Merdesa Sabun Merdesa diproduksi ku BUMDes Pajarwangi Pajawan Lor. naon ari Merdesa teh Terus eta mah urusan di luhur lah BUMDes di ari luhur. desa naon bener desa aya meureunna teh mekar meureunnya mekar desa meureunnya Merdesa teh meureun merakyat lamun jiga merakyat mah teh Oh, Merdesa teh jadi merakyat intina mah. desanya. Oh, nya. Gitulah tah salain eta deui di dieu cenah ge da geus eta tadi geus disebutkeun cenah galon cai nya sanitasi ya berarti saya nya tah eta pupuk-pupuk geus aya nya Iya. aya pojok baca Aya pojok baca, aya rumah data, aya rumah data kampung KB Aya di dieu. aya teh. balai Balai sawala sawala, gazebo ge aya tah. Gazebo dusun. Gazebo dusun, masing-masing dusun teh aya aya di desa sabaraha dusun Aya opat. di dieu opat teh. dusunnya Ai dusunna mah 2, ngan blokna aya opat. Blokna gitu aya teh. opat. Iya. aya tugu kampung KB Aya tugu kampung KB di sentra tuh bahkan tuh aya itu teh kedai kampung KB dahsyat. kedai kampung KB dasar Dahsyat. Eta. dasar dapur sehat cek selanting Iya, Aya. aya itu. hebat Aya di payun. Pak. jadi di dia mah warga segala macam aya Ya. jadi lain taman sembarang taman tapi taman mengandung program Iya, nah eta fungsi nanti jadi masyarakat teh bisa ikut serta di dia bisa ngadiung di dia ku sabab di dia mah lain ulin sembarang ulin tapi ulin mengandung program. Nah, contohnya model tadi barudak cenah ge nya aruin dia bisa bari maca buku bari belajar, Pak. bari diajar
Terus bisa bari aya APL-wa nya Nah. bisa arulin nya ayun-ayun Iya. olahraga. Bisa dikenalkeun jeung sasatoan di dinya. Satoan. Aya kelinci aya. Aya. Ayam. Ayam Mau. kate, mau ulah. Gajah. Kuya ayana kuya tah. Aya kuya. Kuya aya, buaya. Jadi cenah ge Paku ge bade ngadamel kandang rangkawat cenah di jero teh mangrupakeun soang Ya, sabaraha luas. kala itulah sasatuan Luas. anu kitunya ayam kate cenahnya. Nah, mudah-mudahan isu pagi teh bisa kalah Amin, jeung di amin. dieu teh selain tempat pangulinan teh jadi aya tempat pengenalan satwa peliharaannya. Edukasi lah orang aya edukasi. Edukasi jang pengenalan kabarudak teh nya. Iya. Sakitu aya deh anu bade dijelaskeun rencana kapayuna bilih cenah ge Nah. ngadamel balong cenah kitu. Rencana kapayuna gitu kan ya pocinya ya Hmm. mudah-mudahan gitu ya kelancaran ieu teh rencana teh tak kapali kulon teh bade gadamel kolam renang. Ya. Nah, jadi ya intina kolam renang ieu untuk menopang ya kan taman di dieu gitu kan. Nah, mudah-mudahan berjalan terus biasa nambah income ke desa gitu kan. Terus ngangkat perekonomian masyarakat ayeuna lamun ieu desa tos janten wisata, para pengrajin UMKM anu aya di desa ieu tiasa berkembang. Berkembang. Gitu. Minimal mana dagang cilok es Nah, kemudian dia bisa gitu, berkiprah merenya. berkiprah. Jadi lain istilahnya iya dijadikan objek wisata rame terus si duit penghasilan abus ke desa terus masyarakatnya ulang lain. Atau misalkan diasuhkeun ke desa ku desa dibagikan lain. Jadi ngamangpaatkeun ku datangna si Pengunjung. para pengunjung pek masyarakat di dia anu bisa usaha dagang, Nah. anu bisa para pemuda anu para penganggurannya anu nganggur Iya. lain para pengangguran Iya, anu nganggur bisa meureun parkir meureunnya Nah. parkir atawa ngelola lahan ieu atawa anu ibu-ibu anu ngaranggur meureunanya bisa gelar dagang di dinya meureun kitu nya aya loba pengunjung berarti nya. Nah, terus naon kumaha ieu anu balong rencana balong teh. Nah, balong ge rencana orang pada ngadamel gitu kan. Hmm. Ya, pada ngadamel. Ya seueur lah orang paniatan mah gitu kan. Masih kita konsep gitu kan. Intina mah konsep ieu anu bakal urang laksanakeun mudah-mudahan intina tiasa dirasakeun ku masyarakat Pajawan. Nah, bisa khususna. dirasakeun ke masyarakat Gitu. Pajawannya itu. Ya, umumna mah masyarakat luar lah gitu kan, khususnya masyarakat Pajawan. Umumnya masyarakat luar, Iya. khususnya masyarakat Pajawan lor bisa menikmati minimalnya, bisa mempergunakan tempat nanya. Ras teu hilap ieu oge gitu kan. Ieu desa Pajawan lor teh bisa boga taman kawas kieu teh hapunten teu hilap ieu jasa Bapak Uci ieu teh gitu kan. Aduh. Alhamdulillah urang selalu koordinasi gitunya tuker pikiran gitu kan ngan teu tuker kolor mah nya. Aduh, kolor mah. Alhamdulillah gitu kan Pak Uci boga gagasan dituangkeun sok urang kaji musyawarakeun jeung pemerintah desa. Alhamdulillah tiasa ngawujud gitu. Matur Iya. nuhun Pak Uci. Ya sami-saminya sim kuring ge nuhunkeun hatur nuhun oge nya. Intina ari abdi mah ketika abdi masihan masukan dengan syukur masukan unggul ari Oh. duit mah teu gaduh nya. Nah, Masukan gagasannya meureun konsepnya atuh cenah ge dipilampah mah da beureunan tan ieu kajadianan nanya alhamdulillah nunggun tos di aya supportna aya naon ngaranna teh istilahna mah kerjasamana lain di namanya da lamun teu kitu mah abdi nyarios nya ieu kieu teu aya responna moal jadi segala macamnya bener-bener perangkat desa, kepala desa, ti desana, ti masyarakatna memang kudu kompaknya. Ya, saling support. Lamun teu aya saling support mah abdi masih ngacaca ngomong berjuta-juta carita ge moal abusnya, Iya, moal jadi intina mah pelaksanaan kan. Iya. Begitu nyarita langsung laksanakeun nya. Intina eta lah. Hatur nuhun oge, abdi nuhunkeun hapunten oge khususna ka perangkat desa, ka kepala desanya, desa Pajawan Lor. Umumna ka masyarakat desa Pajawan Lor sakitu kayanana mudah-mudahan pembangunan desa ieu teh bisa dimanfaatkeun oleh warga desa Pajawan Lor nya sakitu wae meureun manawinya isuk pagi teh cuang diselang deui nya. Siap. Mudah-mudahan ieu tempatna menjadi viralnya. Amin. Mudah-mudahan jadi tempat pangulinan edukasi anaknya Ya, mudah-mudahan. Sakitu bae wargi nuhunkeun hapunten bok pilih aya seueur kalepatan. Iya mah saukur caritanya. Ya, mohon ora. Saukur carita mudah-mudahan atuh dina cacaritaan ieu teh bisa menjadikan motivasi keur
desa-desa sejennya dia tanya bising cenah ge aya sangka-sangka nu sajanya sakitu wae mudah-mudahan bisa manfaat ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys Mantap. Sip.